jeung kudu aya anu nerangkeun saha anu nyiptakeun ieu sadayana. Di dinya nyiptakeun dina Nur Muhammad sadaya ruh aya perjanjian deui. Hujjatullah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah nur haqqullah, la ilaha illallah Muhammad astagfirullah. Urang coba ngebuka rahasia syahadat. Satu acana aya urang kumelar karunya mungaya dat laisa kamisli syai nur Gusti nur ilahi didinya nur wajibul wujud, artina kudu ngawujudkeun hiji wujud anu nerangkeun saha anu nyiptakeun alam dunya ieu. Didinya aya syahadat hujjatullah asyhadu an la ilaha illallah. Mun dugi kadinya teras anjeunna ilahi teh nyanak sagenggam nur dina wujudna. Didinya dijamakeun diciptakeun Nur Muhammad. Teras ngaos deui kana syahadat hujjatullah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Didinya aya dua, nur ilahi nur Muhammad. Saantosna kitu da kudu aya alam jagat teh jeung meusina jeung kudu aya anu nerangkeun saha anu nyiptakeun ieu sadayana. Di dinya nyiptakeun dina Nur Muhammad sadaya ruh. Syahadat deui di dinya aya perjanjian deui. Hujjatullah ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah nur haqqullah, la ilaha illallah Muhammad astagfirullah. Disaksian kuruh sadayana sakali ngajadikeun tah kuruh eta can meunang can ditepungkeun jeung wujudna. Wujudna mah duka sabaraha tahun. Tah santos diciptakeunana Abi Adam alaihi salam sareng Umi Hawa gumelarna ka alam dunya, khususna umat akhir zaman syahadat robah deui. Ti asalna hujjatullah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad wujudullah, la ilaha illallah haqqullah, la ilaha illallah Muhammad astagfirullah. Robah santos anak Adam namiha nyeureun judulnya khususna akhir zaman. Syahadat nu ayeuna anu umum tah urang mah bahas ti syahadat ayeuna asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saksi nyaksi saksi disaksi tah eta urang sebat ku urang ayeuna jimat. Jimat eta kudu gulung gumulung gilang gumilang jeung jiwana jeung kolbuna sarengkak sapari pola urang ulah jauh ulah lepas dina syahadat sebut jimat teh. Jadi jimat teh lain wujudna
batu lain wujudna keris lain wujudna alit. Jimat anu hakiki teh nyaeta sadar.